ketika Rasul dongkap nyandak agama, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'. Ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana littiba'i sayyidil mursalin wa ayyadana bil hidayati ila da'aimiddin wa yassara lana iftiqa'a atharis salafis salihin hatta tala'at qulubuna bi anwa'i ilmi syar'i wa qawati'il haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa qala an-nabiyyu Muhammad ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu. Wa qala fi haditsin ukhra la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadayana nu halaladir siang ieu jaga di poe kiamat sing meunang syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru-guru urang sadaya nu halaladir, wabil khusus al-mukarram Abah Haji Emin, oge al-mukarram Abah Haji Jai, oge akhina al-mukarram mubalig anu tipayun kersana Kiai Haji Abdul Hakim, sarang para kiai-kiai nu sanesna nu sami halaladir. Mugia para kiai, para guru-guru sing dipararanjangkeun yuswana anu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Kujisim kuring dipika hormat urang daroakeun mudah-mudahan para pejabat urang tinu handap dugi ka nu luhur sing mareunang topek hidayah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda anu didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pemuda sakampung Tegal naon ya, Dangder Tegal, mudah-mudahan ku Allah sadayana sing disarolehkeun. Teu cukup ku amin bae kudu ku ibadah. Sanajan ngagedak bege amin, tilok salat tilok ngaji mah pajuheun jurig. Tapi sanajan bari jeung kitu eta pamuda ku Allah kabeh sing disarolehkeun. Eta amin deui bae ka ditu nama.
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kunaon eta Kangjeng Nabi kudu dimulyakeun? Jawabanana saeutik, emang Kangjeng Nabi mah tos mulya. Kunaon Kangjeng Rasul kudu diagungkeun? Saeutik jawabanana, da emang Rasul mah geus agung. Saha nu ngagungkeunana? Allah. Andai kata manusia sakolong jagat dunia tedek ngagungkeun ka Rasul, moal ngagungkeun ka Nabi, bahkan tenurut ka Nabi, moal luntur sagede kuman-kuman acan kamuliaan Rasul mah. Sebab nu ngamulyakeun Rasul mah lain jelema tapi Allah subhanahu. Ari urang mangan ukur mahabbah, belum tentu sholat orang diterima, belum tentu puasa orang diterima, belum tentu sodakoh orang diterima. Betul apa tidak? Lah iyalah, maka penting mahabbah ka Kangjeng Rasul, sebab Rasul manusia anu paling berjasa. Ketika Rasul hirup di alam dunia, Rasul selalu protes, ngabela umat, ngabela urang nu bararodo. Di antarana hadis diriwayatkeun ku Sayyidina Umar radhiyallahu an, pernah kieu Kangjeng Rasul teh, umat Rasulullah sakolong dunia, lain sagembong, lain satanggerang, bukan se-Indonesia, tapi umat Rasulullah sakolong dunia nu bakal asup ka surga. Dagekeun ku bojong ku bapak, nu bakal asup ka surga tanpa dihisab deui ku Allah, langsung heong brus masuk surganya Allah. Jumlahna hanya ukur 70.000 umat. Naon cari cing bae boga rasaan nya moal asup. Iya kira-kira urang dangder ka bawah ieu rah ngan asana jeung aing mah potongan kieu mah potongan banget kieu mah mun teu darareugel budak dia mah. Bu, sakolong dunia hanya ukur 70.000. Satanggerang BG masyarakat penduduk geus aya 15 juta. Ieu mah kakarake hadirin sadaya sabaraha tadi? 70.000. Ieu kira-kira urang dangder ka bawah. Bener. Asa-asana aing ge boga rasaan ieu. Urang dieu mah jang jauheun gitu. Sahabat Rasul baik 124.000 sahabat, iya kakarak 70.000, masih tekor 54.000. Makanya orang mah sholat tepati beuk, ngaji api-ap, maca sholawat tilok sodakopel, naon arahkeun tah hirup. Makanya Kangjeng Rasul protes ka Gusti Allah, cek Kangjeng Rasul, Gusti ulah sakitu teuing umat abdi nu asup ka surga tanpa dihisab deui, tambahan deui ya Allah, cek Kangjeng Rasul. Ya Muhammad, cek Gusti Allah, ditambahan ku aing tina 70.000 saurangna mawa rombongan 70.000, berarti 70.000 kali 70.000 kurang lebih 4.900.000.000. Katakan 5 miliar umat Rasul nu asup ka surga tanpa dihisab deui ku Allah. Alhamdulillah. Tai lamun 5 miliar kira-kira ka bawah ieu urang dangdeur. Engke heula ulah main bawa haram jadah doang, main bawa teu pegapugu, main bawa bae deui engke heula. Oh, main bawa bae. Engke heula. Urang kalkulasikeun deui para hadirin, sedangkan penduduk yang ada di Indonesia kurang lebih sabaraha ratus juta, sekian juta. Sedunia manusia sabaraha? Umat Rasul lamun dihitung di zaman Rasul dugi ka ayeuna geus 1440 tahun. Atuh aya meureun umat Rasul 10 triliun mah. Ieu mah kakarake 5 miliar. Atuh eueuh budak dangdeur mah teu kabade bae eueuh. Eueuh. Emang ieu mah tatangga kieu jadi tatanggana doang, ngaji mati lok sia. Bu, makana Rasul protes deui, Gusti cek Kangjeng Rasul ulah sakitu teuing tambahan deui umat abdi nu asup ka surga, ulah sakitu teuing Gusti karunyaan umat abdi urang dangdeur Tegal, umat abdi mah bararod teu bari saibad,
aripis keimanan anak tapi laletik awak nage tapi kalau deh hutang nama cek Gusti Allah haah Muhammad kuaing ditambahan nganti lu siuk dirahasiakeun ku Allah siukanana wallahu alam bissawab teu aya nu terang Kangjeng Rasul ge terangeun wallahu alam sasiukan 10 triliun dua siukan 20 triliun duka sasiukan 100 miliar teu aya nu terang hanya Allah subhanahu tamoga-moga urang maka asupkeun kana siukan anu eta amin begitu urang dangder jadara reugel nekana raka ngilum nguludan siuk baka siuk alhamdulillah ngan mucung teuing burulug beragak deui tungtungna eta si mucung teuing ngan Allah ngandika dina ayat anu sejen cek Gusti Allah kieu dina surat Wadduha anu ku ibu tilok dibaca teh wala saufa yu'tika rabbuka fatarda leh ngaledek lah kakula tama wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wallahu alam bimuradi besok hari nanti di yaumul qiyamah Muhammad cek Gusti Allah aing bakal merek ka anjeun perkara nu leuwih puas pikeun anjeun ae syafaatul uzma ialah perkara anu leuwih puas pikeun Kangjeng Rasul diidinan mendapatkan syafaatul uzma alhamdulillah begitu pintu neraka rek ditutup ku Gusti Allah Muhammad cek Gusti Allah neraka ku aing rek ditutup teangan umat anjeun bisa aya kana nu nyelap budak dangder ieu dangder cek ulah ge itu kalapa hijikeun jadi gengsot bagus ngaran lembur dangder kalapa ceplak tuh kali itu teh ka pasar kemis ka rajek pangodokan kobet di kobet di kodok ade tangan lembut doang di kula cek lagi kado gadung kado cekek pade eta ngareneng lembur teh kado gadung kado cekek pade jelema Badung dicekek hade paneglang aya nu serem ngaran lembur punten Abah Haji Emin eta kado jurig tuh kado cekek kado jurig eta lembur Kiai Galede kadu jurig lemburna Al Mukarram kakamisana Abu Yaci Santri lubak kiai tadi kadu jurig di kadu cekek pugu lemburna Abu Yasobari guruna Mama Ahmad Maribaya eta kiai galode KBG eta kami pernah seserian nyolatkeun di Cikaduun kanggo imam cek protokol sangakeun ka Al Mukarram guru urang anu ti kadu jurig kanggo doa disangakeun ka guru urang anu ti kadu cekek Allahu akbar karieu benu hadir iya atuh aya di kula mah eta bae bener eta kadu paeh beh nu miskin mah kadu wakaf boga hiji diwakafkeun tanggal kadu ku saya eta bener kadu paeh nyorang aya bujang balik di Tangerang terus bubujang ngomongnya bahasa Indonesia bae balagu barang ditanya aku naik mobil neng mau kemana pulangnya ke Duren Mati kieu beken naik ka mana Duren Mati horeng kadu paeh bapa nira cek naik nu leuwih parah mah eta ta neng kemana pulangnya ke Duren hampir jatuh ngalamun beken naik kieu ka mana aing kadang-kadang ke Duren hampir jatuh horeng kaduna ngewel aya pak kaduna ngewel di kuring lembu benar terus ya 2 menit deh ibu jaya tahun baru cek dengannya ya anak ibu gerbeting nyupan trompetnya tuh nya bener tuh nyengetan petasan tuh aya eta darda dosanu nyenget batur laju teteh ngadengekeun
rarehe tahun baru. Alhamdulillah nek naon tuh umat Islam pipiluan. Hei pemuda aram jadah doang sia ieu. Ya kadang-kadang pemuda nek naon, kadang-kadang doang nu araredan sekolah meta. Tahun baru tahun kamari. Kula nanya, "Tet, hei, cek kula ceng, pemuda keur naon?" "Weh, tahun baru kaye." Cek nyana, "Ai nu mulum lauk, anu mulum embe, anu manggang kotok, nu manggang bebek." Pemuda dangdeur, meulem dangdeurnya nama. Meulem lembur sorangan. Atuh naon anjing sia? Ditanya ku kula, "Woi, ceng keur naon? Atuh tahun baru ka haji?" Laju sia tahun baru naonan tuh? "Wih, atuh nungguan jam 12 batik." Cek kula, "Sia tolol, jak tiap peuting jam 12 aya." Nang naon kudu ditungguan teuing? Ulah kababawa ku akhlak orang kafir. Ramekeun bulan tahun baru Islam bulan Muharram, jak tararehe bae. Bulan Muharram atuh menentang naon maca Yasin, pawai obor ramekeun ku urang. Kitu maca hartina tahun baru, alhamdulillah tahun baru panjang umur urang. Hakikatna kontrak umur ngaleutikan bener. Hakikatna mah kontrak umur teh ngurangan. Ngakolotan ngurangan umur. Tah pala hadirin sadaya. Cek Kangjeng Rasul, cek Gusti Allah ka Kangjeng Rasul, "Muhammad, pintu neraka ku aing neuk ditutup. Neraka pintuna aya 7, surga aya 8." Masya Allah pala hadirin saya. Ku aing neuk ditutup gerateangan, bisa aya kena umat anjeun nu nyelap. Begitu Rasul turun jeung malaikat Malik penjaga pintu neraka, Rasul mah teu ngarasakeun panas. Malaikat Malik puguh. Nah hadirin sedaya, asrukan ti pintu neraka kahiji sampai ka 7 diasruk ku Rasul, disingkap-singkapkeun, barang dibuka benar budak dangdeur Tegal doang. Masya Allah. Hei, si orang mana dangdeur Tegal? Kula loba omong. Ai si Kosim mana panghandapna? Waduh, sim sia mah. Dipancatkeun tapi nang keheulan. Waduh, ai lurah lebih handap. Aduh. Kamana tadina gitu ya? Hei, kumaha tadina ulah loba omong Rasul kekiraan teu kawawa panas. Adi siang ngilu muludan bareto ngilu, nyumbang besek 3 bareto Rasul. Pernah sholat Jumat doang diburi. Aja pernah sodako, pernah mulut besek 3. Pernah maca salawat aya gelap doang bareto Rasul. Pernah. Salawat naon eta pangaranna, Bu? Salawat naon, Bu? Arapal eta gini. Jadi ibu-ibu dangdeur mah kuari Pak boga sholawat petir. Saha Bu anu ngajaranana eta? Macem-macem eta sholawat cek kula teh pan kieu. Aya sholawat kamilah, aya sholawat munjiat, kitu eta Abah Haji Jai. Aya sholawat taisir, aya sholawat petir. Nu mana sholawat petir eta? Burijat jeleger Allahumma sholli ala Muhammad cenah eta. Sholawat petir. Barisa tah manu eta. Begitu diangkat ku Kangjeng Rasul, umat Rasul kabeh hadirin wal hadirat. Tah iyalah nu diharapkeun ku urang. Da cek Kangjeng Rasul, syafaati li ahlil kabairi min ummati man kadzdzaba biha lam yanalha. Syafaat aing jeung umat-umat aing anu duraka gede. Ketika jelema teh percaya kana syafaat aing cek Rasulullah, maka moal meunang syafaat aing. Masya Allah. Jawab ku ibu jeung ku bapak, Kangjeng Rasul berjasa apa henteu? Jawab. Kangjeng Rasul berjasa apa henteu? Waktu hirupna nu dipikirkan umat. Teu mikirkeun naon? Bahkan Kangjeng Rasul hadirin wal hadirat sering protes. Bahkan anu kudu semangat makana muludan ibu-ibu. Nah sebabna, Masya Allah, yang mengangkat derajat wanita bukan Raden Ajeng Kartini, bukan Dewi Sartika, bukan Cut Nyadi Yen. Eta mah budak kamari keneh pala hadirin. Tapi yang mengangkat derajat wanita ibu-ibu ialah Kangjeng bareto mah ke Rasul can dilahirkeun can diutus ke alam dunia borosot ngajuru anakna bikang pencit, borosot ngajuru anakna awewe pencit, kubur hirup-hirup. Bahkan Sayyidina Umar sering nangis ka Kangjeng Rasul.
cekang jeung Rasul aya naon Umar cerik bae emot Rasul kapungkur abdi kercan lebet Islam abdi pernah ngubur putri abdi hirup-hirup Rasul nah iyalah tapi ketika Rasul dilahirkan ke alam dunia nasib awewe diangkat alhamdulillah zaman Rasul bareto aya nikah sipah kos kumaha nikah sipah teh kieu awewe nama hiji ngan lalakina dalapanan atau tujuhan atau sepuluhan jadi Salome satu lobang rame-rame tangke bila mau nabi kang nareuneuh laju ngajuru tah musim engke tadi tembongkeun aya tah hakimna naibna aya dimiripkeun cek awewena kieu dikumpulkeun lalakina kabeh kepada saudara-saudara yang pernah menanam saham di perut saya. Kerjasama kita ini sekarang sudah menghasilkan buah, inilah buktinya si jendol. Nah, engke budakna dimiripkeun, kamana miripna? Mun miripna ka si A diakukeun bapana si A, miripna ka si B diakurkeun bapana si B, miripna ka si C diakurkeun bapana si C. Iyalah nikah sipah haram zina wa ahallallahu nikah wa harramas sifah. Allah halalkan pertikahan, Allah ngaharamkeun nikah sipah. Bu kah dusun Rodiah teu boga kaisin bu nah karak garodis ya jendol Masya Allah eta nikah sipah awewe na hiji lalakina 10 pantes teu bu coetna hiji ulekna 10 nyambel bisa moal mun teu pagetrok aduh ulekna coet hiji waduh tomat hiber kemana bawa bu cabe melesat eueuh nu pantes mah kieu Pak coetna 4 ulekna hiji jawab Pak setuju cocok akur oke ibu-ibu alam jadah sia naon urusanna na aya ngomongkeun coet sia teh satuju teu beres coba bapak-bapak jawab deh ulah salah jangan jawabna cicing ibu-ibu bapak-bapak lamun coetna hiji uulekna 10 pantes teu henteu lamun coetna 4 uulekna hiji pantes teu Pak cocok satuju akur mau nanya ibu-ibu aing mah ari ibu-ibu hayangna kumaha kitu oh Pak cenah ge ibu-ibu mah hayangna coetna hiji uulekna ge kumaha sia lamun coetna peupeuis atuh eueuh teu bisa nyambel tapi lamun coetna aya 4 peupeuis hiji aya keneh 3 akur teu Pak nyambel jalan terus bener. Woi, setuju? Mantap, bener tuh Pak. Tuh, Bu. Tapi ketika Rasulullah diangkat, lahir ke alam dunia, nasib ibu-ibu Bu, mana diangkatna? Masya Allah, sahabat bertanya kepada Rasul, punten Rasul, saat di alam dunia nuku abdi kudu dikerunyaan, cek Rasul indungan, sahadai Rasul indungan. Sahadai Rasul indungan sahadai Rasul nembe bapaan ibu darajatna 3 tingkat dibanding bab alhamdulillah geus mun mere duit ka bapak 100.000 ka indung mah kudu 300.000 akur ibu-ibu kunaon sia lebah coet teu akur haram jadah doang sia lebah duit bes akur tolong dasar jurik duit sia jurik duit kabeh ge lebah coet bete akur duit be akur haram jadah doang baru itu akur ya jurik duit kabeh teu pamajikan kiai teu pamajikan lurah jurik kabeh kana duit mah pamajikan aing gede mah suruh bae kula beres ceramah akang kumaha kang sehat digendeng kula ieu curug mah kana kantong set terus alabatan garong beh mantaknya lalakina ulah sok pelit nya bener gitu
terus Bu, hei terus ya. Coba eta Kangjeng Rasul Masya Allah ku indah-indah teing pala hadirin sadaya sehingga ngabela umat tetanggung-tanggung. Masya Allah mantak wajar lamun urang kudu ngayakeun muludan, lamun urang kudu nulungan agama Rasul, wajar sakuduna sudah menjadi kewajiban. Sedangkan kuari hadirin sadaya ketika Rasul dongkap nyandak agama, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'. Rasul nyandak agama ketika dongkap bagaikan bulan purnama. Caangna sampurna teu? Caangna sampurna teu? Sampurna, bulatna sampurna ta? Sampurna. Tapi ayeuna geus nincak abad 15 kapungkur Rasul bagaikan bulan purnama tanggal 14. Ayeuna geus tanggal 15. Urang tambahkeun ayeuna. Kieu Bu carana. 14 jeung 15 jumlah sabaraha? 29. Eta 29 bulan nyaangkeun apa maremkeun? Caang apa poek? Iya zaman kuari di caang-caang ya guys poek, di bagus-bagus ya guys jore, awak guys bagus. Mana zaman kuari ketika ekonomi meningkat nilai agama pasti dan yakin akan merosot. Apa kata Sayyidina Hudzaifah? Cek Hudzaifah sahabat Rasul, antum fi zamanin, anjeun teh para sahabat ayeuna di hiji zaman, man amila man taroka bi'usuri ma'alima naja halaka gitu. Cek Hudzaifah, man taroka bi'usuri ma'alima halaka. Saha jalma anu boga ilmu 10% diamalkeun 9 ditinggalkeun hiji di zaman Rasul ieu mah halaka bakal cilaka. Boga ilmu 10 nu 9 diamalkan anu hiji diting bakal cilak. Kunaon geuning bakal cilaka? Sebab Rasulna aya keneh mantap gedekeun ibadah di zaman Rasul mah. Tapi sabalikna cek Hudzaifah, wasayati zamanun, bakal datang hiji mangsa engke para sahabat nimpah ke umat-umat Rasul, man amila bi'usuri ma'alima naja. Saha jalma boga ilmu 10 di akhir zaman anu 9 ditinggalkeun teu diamalkeun, sabalikna anu hiji diamalkeun naja anjeun bakal salamet. Kunaon ngamalkeun ilmu hiji nu 9 teu diamalkeun bisa salamet? Likathratil bidah wal batalah, karena banyak perbid'ahan, urusan campur baur dalam agama, banyak fitnah-fitnah di akhir zaman. Para hadirin, tempo kurang rakyat geus teu percaya ka pemerintah, pemerintah geus kurang karunya ka rakyat, siling teror ini dan anu itu dan ini terus. Para hadirin sadaya, permaksiatan, perzinahan di mana-mana, perjudian di mana-mana, jeung tetangga geus teu alalakur. Betul apa tidak? Nah iyalah mantak urang amalkeun ilmu hiji ge cukup. Cek Hudzaifah geus kolot kieu mah Bu, ayeuna Bu heuy, Bu heuy. Heuy. Bu, geus kolot kieu mah kieu ngaji di imah maca salawat, jam maca Quran geus kurang pasehat cek ulah ge. Nyebutkeun saga geus uhuntuan. Sa instruksi ustad aya nyokot huntu heula cenah ketinggalan. Ci Bu, Pak geus teu aya nama urang kieu bae, ngaji saminggu sakali, salat duha urang 2 rakaat, salat awabin 2 rakaat, qobliyah ba'diyah 2 rakaat, barang dahar sing rada apik di akhir zaman kieu. Para hadirin sadaya, permaksiatan mungkin loba, gerabina ku anfusakum wa ahlikum naro, salametkeun awak urang jeung keluarga heulaanan di akhir zaman mah tina siksaan Allah cina sena neraka, supaya anak urang jeung keluarga urang gampang dengdengen. Ieu memikirkeun batur, aing mah cenah rempan tak kasih eta, hendak naon saya tadi pikir-pikir. Awak urang beulaanan anu gati geng ngoreksi kagorengan awak sorangan, betul apa tidak? Ari gajah
di hadapan mata teu kadolo ari sirem di ujung lautan kadolo hartina kagorengan batur diungkap-ungkap ari kagorengan sorangan teu dipikirkeun ieu nu harese ge lah sia ngaji mah unggal minggu sia ngaji mah unggal poe tapi deuleu sia kelakuan ngomongkeun batur teu eureun-eureun pasea jeung tetangga unggal poe mendingan aing cek nyana mendingan aing cenah cek nyana ada sih aku mah gitu aing mah tuh pasea jeung tetangga tilok aing mah ngomongkeun batur tilok aing mah salah tilok ngaji tilok pan dia kabablasan teh hirup aya di dia nu kitu nu mana coba jelema na baka dia likathratil bida wal batalah tempo bu anak urang kuari masyaallah bareto mah bareto bari nyot-nyotan tanggal kopi bareto mah kitu toel gadona tuh hebeul mah kitu ulin teh bener teh Bu hebeul mata rasit tutungkeun urang balikeun masih eis pundungkeun urang bari nyot-nyotan ngisingna luhur kopi kuat garing taina atuh jajan ngisang hayu bes 2 jam ulin hebeul keur leutik ih ku ari mah geus eueuh main gatrik berarti apa main emprak main alung boyong main puter bener tuh Bu kucing sumput main kasti bener main gatrik main congklak ku ari mah anak urang ngomean hap jaeta bener tuh Bu jaeta heubeul mah paling ulin tos asar teh brok harapan musola dari raramean teh edang kemarin bang kali mah ku bang bangkung di tengah sawah wahun kareta api pinuku baji guru sakola desa saban poe jarum paranti ngaput berarti di loba jelema jadul keneh ya gitu mah aya eta buktina si ara rapal bereta mah jadi itu eta ulin teh sapan poe ngajar-jar jarum paranti ngaput-put putri nu gareulis lisung kadua luhur kapal udara ragak di Jakarta jauh amat ragagna eta Jakarta mah di Karawang eta Lion tahun 2000 buah menang lauk menang nyobek beker menang muter terus ka Cikampek atuh ngajauhan tah maka ditu katu nama pak lempi lempong aduh pipi jeung nu dur be magrib lalakina kamu sholat bikangna langsung ke pengajian kitu bareto mah bener teh Bu aya di nu kieu sempal sempil ari film rame aime tolol sia teu beres ya urusanana euy ramjadah sia ulang ngeres pikir aime meja makan tolol sia ari meja makan ari kantong kosong ari song lampu ari pupu lapoli aili liang tai deui ka ditu namanya heupeul mah kitu Mang Haji jaeta ulin bener gitu ku ari mah eueuh tas magrib anak SMP kelas 3 ngomean hap bari dangdan biuri meni barem nungguan careuh liwat jaya careuh na ngabadeg di dieu tuh meong congkok lasun segala patalayah di dieu ih bareto mah eta kotok sieun jasa ka careuh ih ai ku ari mah kotokna sok nyamperkeun careuh musyawarah di parapatan dibonceng eta kotok ku careuh Masya Allah dibawa ulin ke jauh ke Citra ke mana-mana ku bager amat eta careuh ku soleh amat eta careuh kotok geus dibonceng kana motor piraku teu dikenyot-kenyot acan susuna aneh aing mah terus terang bae eta ulah cung acengir careuh eta cek pemuda Bu cenah punten nya putra ibu ditambut bae ku abdi astagfirullahaladzim eta nginjem anak doang nginjem sendal bae cek indungna atuh lesteng cenah mama sahabat tadi dibelikan kacang cek bapana lesteng cenah bae nek dibawa ulin mah asal eta bae cenah babah mah dibelikan sate aduh eta pamuda memeh mawa anakna meuli kacang 10 liter meuli sate 100 tusuk
Waduh, belikan rokok bapak anak Samsu 2 bungkus. Tuh pak, kacangna 10 liter mak. Tuh satena 100 bungkus, 100 tusuk. Dibawa anakna ulin, dibalikin jam 2. Cerik anakna. Mamah jeung bapak mah ngeunah ngakan kacang akan sate, tungtunang kacang eneng di sate di tengah jalan. Cendol di kalapaan, gondal gendol. Allah. Na'udzubillahi min. Bu. Di kathratil bidah wal batalah. Ulah cunga cengir inung kotok. Ya inung kotok seserian bae deui. Iya kotok na loba di hadapan aing deui. Ya inung kotok na di burita. Bu, singkar adenya. Ayeuna li kathratil bidah masyaallah anak urang kuari mah geus teu hayangeun belajar ngaji. Teu ngomong-ngomong ilmu agam. Nu penting mah sia asal boga duit. Kuari mah kitu ngomongna, kiai keke diaur doang kotok jurig sia. Macem-macem jelema kuari. Ih singkade ibu-ibu bapak-bapak, mantak urang kudu syukuran. Kuring tadi ngobrol jeung Abah Haji Jai. Bah, nek naros kula ye, didangder cek ulah masjid ngan hiji cenah hiji di dieu mah. Alhamdulillahirabbil. Berarti ulama na sararae, akhlak ulama na sararae ngahiji, masyarakatna benang diat narurut kakia. Alhamdulillah. Tak kudu kitu Bu, kudu atoh di hiji lembur aya kiai kudu nuhun. Sebab naon cek Imam Ghazali ketika Allah nurunkan satu ulama, apalagi 2, 3, satu ulama di hiji kampung bagaikan Allah turunkan hujan ke satu daerah. Kumaha kitu teh hujan? Berelok be hujan, tapi ulah batuing suami dingkena. Ya Allah Gusti turun hujan. Aya nu atoh bae hujan turun. Aya nu hewa bae, aya nu atoh henteu, hewa henteu. Berelak be hujan turun. Alhamdulillahirabbil. Gusti nuhun, pare abdi hirup deui, abdi bisa nyawa, pelak dangdut abdi hirup deui, kangkung abdi hirup deui. Nuhun Gusti, Gusti nurukeun hujan. Atoh nisbat patan. Aya nu hewaeun, aya tukang es. Woi, es ya beak. Nak aing hujan bangsat doang cenah. Jadi cai bees aing atuh lain uyup ku sia jasa sinteuan cai ieu. Aya eta tukang es meureun contoh ieu. Tuh kitu teh naon atuh keringin contoh. Aya deh hewan teu hujan turun. Atuh henteu tukang baso meureun. Mas hujan, hujan, sakitu doang, doang. Eta kayak gitu ketika Allah nurunkeun kiai ka hiji lembur, nu resep be aya. Nuhun Gusti, di kampung abdi mah loba keneh ulama, loba keneh kiai, abdi jeung masyarakat abdi teu sasar nyaho karena undang-undang Allah jeung Rasulna, sehingga kami di akhir zaman jauhkeun fitnah akhir zaman berkah ulama tadi. Nuhun Gusti, di kampung abdi aya kiai, eta ibaratna patani. Aya nu hewa aya hendak ieu mah kiai, itu haram ieu makruh angel kebeunghar. Barabe yang majeng kiai mah haram dong mana haram. Ih kumaha tadina teh eta. Aya nu kitu. Ka kiai hewa, ka santri hendak kudu mulah kitu. Ka santri kudu nuhun. Ih, ka kiai kudu alhamdulillah. Ieu mah santri ngising di kebon kiai. Katijek ku masyarakat, pliye be. Tai jurig dina ku yang katijek. Ngomongna ge tai jurig. Kuat digusur sukuna tedek modar di panah gelap sia 10 meter ngadoakeun ge teu endah ka ditu. Ih tolol. Kuduna mah ulah kitu, ibu teh atau mamang teh peliye binenjak teh santri bebeja ka kobong. Mang santri, enon bah. Sanu ngisingna beuti cau kiai. Cuk santri, kula. Enon kitu bah, hampura nya ku abah katijek kitu taina. Kuduna mah hampura. Bisi batur teu dideueun taina ditijekan. Ieu mah cenah tai jurig jeung poin katijak. Tedek di paju gelap jelema kitu mah henek aing ge. Hai, Bu. Eta ibaratna kos kitu aya nu hewa bae bener. Anu cuek bae mah kiai. Aya di nu kieu. Hewa henteu kake resep henteu. Kiai maot, cenah ki anu maot. Ki anu paeh. Sakitu doang. Doang. Be. Aya anu kitu. Aya. Geus urang mah syukur alhamdulillah. Sebab naon
pewaris para nabi eta kiai anu bakal nyapaatan 3 golongan nanti di yaumul qiyamah. Tasba'u yaumal qiyamah salasatun, 3 golongan yang akan memberikan syafaat. 1 al-anbiya, para nabi, ialah Kangjeng Rasul sahabatul utama. Yang kedua wal ulama, para ulama. Yang ketiga wasyuhada, jalma nu maut syahid. Ketika ulama mereka surga, mundur maju, maju mundur, mundur maju. Cek malaikat, "Hoi, kiai, da ka mana?" Teu nyaho bingung cenah yeuh. Ai ka surga ai endek teu deuk, ai teu deuk endek. Ih, kumaha tadina eta? Ai na ka surga geugeuran cek malaikat, ulah nyeun batur antri. Ieu kiai kumaha tadina? Keke lain ieu kula puguh loba nu wawuh. Deuleu jol ngagrokeun deuleu sarminah tatangga ngagrokeun. Salakina deuleu sarmin ngagrokeun. Masya Allah, kumaha cek Gusti Allah. Hei kiai, isfa man arafta. Hei kiai, geura sapaatan jalma nu wauh anjeun, alhamdulillah. Atuh poe kiai nu wauh tah nu mahabah ka kiai mah si anu, cek kiai, si anu tuh anu geus kikieuan bae Qasim. Sa cenah cek kiai, sa Qasim mana? Dangder Tegal. Aisyah pernah nanti kiai pernah nyanyikan cai bor, kaki kiai pernah nyanyikan bor. Alhamdulillah gratis, menang saminggu di Berebon kiai na. Ih tolol. Atuh tama sim sarojeng bengang hutangan sim, madam jadah sia sim. Cek kiai, "Ha lumayan mah sim. Atuh digerok. Ditarik bae lumayan. Alhamdulillah. Ya eta. Ieu saya abi Rodiah. Bareto pernah ngamplop ka kiai bareto teh keur menang milik 2 miliar ngamplop ka kiai 50.000. Astagfirullahaladzim. Aya di dangder nu kitu sim. Mending di endrin cek aing mah. Ari anjeun sa anu masyaallah kiai terungan. Nah, mantak bapak-bapak ulah kangenahan. Ibuna rajin ngaji, pamajikanna rajin ngaji, salakina tilok jaga aman di surga pisah Pak, mohon maaf. Begitu diputus hukum, mah geus diputus atos. Ai mamah ngilu ka mana? Mamah mah ngilu jeung rombongan Abah Jai. Ai mamah nu hiji deui, ai teteh kula mah jeung Baji Emin. Oh, dua urang jarah teh buka ka Banten gitu. Kami mah Pak, belang-belangnya sok ngaji. Sanajan mawatas jerona roti buras. Tapi mah lumayan, mun muludan teh mawatas bae ajeruk opat asupkeun. Basana jeung anak bejeng anak. Mantak lamun hayang beak nanaon kejo beak para makan ondang ibu-ibu rengsek kayak gue. Ih, naon tuh ibu-ibu mah. Dulu tuh lalaki mah nu mawatas, bener teh. Mana? Dulu. Pas dulu. Saan gue. Rada ngeunah we maksudkeun. Aya lalaki nu mawatas. Ceng, pemuda mawatas teu? Pak mawatas teu? Aing teh mawatas kiaina. Naon eta jerona Pak? HP. Jerona teh aya lipstik. Dahar saeutik. Menang beres dahar ngacak ya. Duh bibir aing belah. Bapak-bapak jawab, sing jujur, ibu-ibu pakai baju bagus, ejeng ondangan apa jeung yang harapan bapak? Ulah sieun-sieun Pak. Heuy, pamajikan bapak dangdan jeung yang harapan bapak teh jeung ondangan. Laju aya yang harapan bapak make baju naon? Daster anu degil and dekumel. Laju lamun yang harapan bapak make bedak naon? Bedak orok, bedak anak-anak teh pargi tos mandi. Bedak talak pok alaing bapak sia iles teuing lah cenah. Pasal kena nyium sering bebersin. Kunaon cenah bapak bersin? Banget sia bau karbit. Bu, atuh harapan salaki mah sing sopan. Sing rapi. Masya Allah, tenang naon ibu-ibu pakai celana pendek, pakai baju ngetat, asal di kamar bae dua anjing salaki.
pak sang minyak sengit minyak sengit baygon semprotkeun sugan salikina asup langsung kelenger ngajungkel menang tas salikina diuk binaris bangki salikina diuk ibu tenan naon pakai celana pendek atau pakai baju anggun tenan naon alba salaki kakulon kawetan kakulon cek ibu tahu bulat nyepkeun hiji deui tahuna ye arendek gitu tenan naon supaya salaki senang mah kunaon gitu ieu mah aya badek ngalain salaki lamun salakina keur boga duit mun keur boga duit nu aduh ka salaki ha hehehehe pamajikanna keur kekedengan teu ngahaja salakina keur boga duit katajong ku salakina kuat malik arek tapa cenah aduh dasar careuh sia lasun doang haram jadah doang tapi lamun salakina geus teu boga duit aduh mangkana ngusumujan cek salakina mah atuh coba bapak tariris barosen kolot-kolot teu boga kaisin hi Dele cungar cengir haram jadah tedek barosen kami lagi tedek dewek gi kolot-kolot di dele ku salakina geus jam 2 gerokeun deui ku salakina mah carape kami nage dewek mah teu pengertian di dele ku salakina jam 3 enak meureun salakina leumpang kamu salat jlut be turun nabehan tongtrong okol trong atuh masyarakat hudang kabeh cek masyarakat he aya naon cenah ieu ja subuh tacan aya maling teh aya naon cek salakina panasaran aing aya hudang kabehan mah cenah aya kitu kunaon mang teu molor aing sapeuting cenah kuat nyaho kabeh coba sakampung aja nama tingkal aja nge baralik oh tama cenah cek lalaki atau aing hendak model gitu ulah kitu sim penjadah doang kayak jam sabaraha ya sia oka bosan aing geus 3 kali ka dieu tolol ieu nu hadir ieu keneh eta ibu teu bosan ja aing mah bosan ja nya jala leer hayang selfie be selfie ai badatna mah datang kiai assalamualaikum punten kiai pengen nyampikeun anak abdi supaya saleh bah minumkeun heuweul makari tuh kari mah eueuh punten kiai hoyong selfie mantak lain panatik kuring mantak kuring masang baleho ge embung panitia onang kuring kiai nyongkeun foto ka baleho ulah lain panatik pak bu nyorang aing ceramah di lembur eta bu hadirilah tabligh akbar maulid nabi Kiai Haji Jabaluddin mun ngecegiri ngaran aing bari gede banget aing keur kieu menang 3 poe kula dionang deui ka tetangga lembur eta ka ditu eta ngaran aing jeung baleona aya di tengah sawah di panggebotan pake mungkus eta teh peti barang di ku aing eta mah beungeut aing astagfirullahalazim atuh cilok dipanggil ku heh ceng ka dieu lain eta baleho aing mun cenah kiai nu baleho kiai cenah hampura supaya barokah lah cenah astagfirullahalazim banget aing bae di kebugan untung aing di panggebotan keneh coba lamun paragi ngising teh mata embung kuring ulah katakan baleho aing itu di jalan ge aya tuh haram jadah doang hae geura aing di panggebotan Alsim haram jadah doang geura ku aing pake bungkus dasar bare kosim ada deui bari ngagejer-gejer ieu teh cenah pang barokah kiai pang barokah banget aing balalok kasemprotan tanah ku dewek bener ibu-ibu ulah sok pepotoan ulah sok aing dipoto jeung kiai ibu ulah bu mantap kuring punten neng punten bu cek ulah dipopoton yang kuring ulah nu goreng mah ulah nu goreng mah nu jore mah ulah ih aing kodoraka ya ih update ongkoh aing update sohor pan bu dipoto jeung kiai sohor bari tama lain punten baji nyungkeun doana putra abdi supaya saleh menyem heubeul mah kitu bener urang mah eueuh ja hayang dipot
di Mekah hendak buka puasa, ayo buka orang membarengan, orang doa dulu, foto dulu. Astagfirullahaladzim, hendak buka puasa kuat foto dulu. Engke mah indung kalau sia keur ngajuru keur modal foto ku sia. Cara wae pemuda nage ngararaco. Teu buku karu embe keur ngajuru di video. Naon sia tuh kuat beureum deuleu boolna cenah astagfirullahaladzim. Nek naon motoan embe keur ngajuru goblok. Ih, aneh yang budak wari. Terus ibu likathratil bidah wal batalah, mantak dengan peringatan Maulid Rasul. Intina urang nu kahiji syukur ka Allah, Allah geus nyiptakeun Kangjeng Rasul, urang dijadikeun umat Kangjeng. Alhamdulillah. Nu kadua tujuan Maulid nganyar-nganyar keimanan ka Allah, iman urang geus karatan. Ketika tadi ngadengen nasihati kiai guru urang nu ti Payun, Kiai Haji Abdul Hakim, anu sakitu gamblang jeung jelas akhlak Rasul ku beliau diceritakeun, begitu indah dan mulia Kangjeng Rasul mah, Masya Allah. Ka eta Siti Fatimah ka Siti Khadijah nyebut nage ya Khumairah, wahai kembang beureum. Pernah ibu disebut kembang beureum ku salaki? 7 mulut 8 rewah kiai, geus silih mulut deui can pernah. Cek salakina kieu kiai dumata kitu sebab pamajikan ulama teu pantes disebut kembang beureum, lamun kembang tai kotok kana pantes. Itu munasabah ibuna iya. Masya Allah. Eta Siti Aisyah bu kakang Kangjeng Rasul nyebutan ke ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Pangkat Rasul disebut. Geus ibu geus lamun nyebut ka salaki pangkatna ti mulai ku ari be. Nurutan Siti Aisyah mah sebutkeun pangkatna. Mun pangkatna tukang ojek ya tukang ojek. Mun pangkatna tukang macul ya tukang macul. Bu, lita jedidil iman kanggo nganyar ka iman. Ketika orang tadi ngadangu sejarah Rasul sugan anu nyangsang. Masya Allah Rasul mengebelaan orang, pintu neraka rek ditutup, Rasul asruk-asrukan, sugan orang ngalenyap hate seetik. Leres. Ternyata ayeuna akhir zaman, ayeuna geus 1440 tahun umur dunia, cek saware ulama hanya 1500 tahun, sedangkan kuari geus 1440 tahun, berarti karena 1500 tahun hanya 60 tahun deui. Sakedeung 60 tahun geus boga bekal naon pikeun jaga engke maot. Masya Allah, geus boga bekal naon pikeun nyanghareupan alam kubur kakarap. Balik ti di Mojojong be nyelengidan di kasalaki. Salaki teu menang duit Mojojong ditunjuk-tunjuk. Tah ayeuna wayahna kieu Bu ya, kuring dibere ya. Geus kolot kieu mah ngaji saminggu sakali minimal tong tinggaleun. Salat sunah 2 rakaat mah gawean. Laju urang babacaan sabisa-bisa salawat tah, tasbih tah, la ilaha illa anta tah, sungut urang ulah dicicingkeun. Leungeun urang nyekelan tasbih, sing baraku sangka jeung tatangga ulah sok pagoreng-goreng sang. Moal bener geus hate urang kosongkeun tina panyakit-panyakit hate anu sakitu lobana ngabaregut ka awak urang. Tah kitu para ibu para hadirin sadaya kahartos kaharti geus aya kaharti mah sakieu bae. Sebab kitu ceramah kula tujuanna kaharti ya mantap pun ceramah kitu ji tanya nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kaharti can kaharti atuh geus kumaha bapak-bapak ibu-ibu kaharti can. Cek guru kula ji tanya deh nu hadirna gitu mah. Bapak-bapak ibu-ibu kaharti can mending eureun kacape-cape. Aing geus sajam kurang kosim ku belat otak haram jadah doang. Mending eureun kacape-cape tah mah. Kebal teu kaharti keneh bae komo sakedeung. Tah moga-moga aya manfaatna. Hampura kuring mah anak terus acara deui nya. Kapeuting bahkan kuring ye ayeuna kuring bade teras ka Palembang ye. Mau langsung ke bandara ti Palembang kuring ka Padang eta ge mun aya nu ngondang gitu. Atuh aya nu ngondang mah balik aing ka imah. Kitu simnya. Sim akur sim. Ulah akur teu puguh sim aing haram jadah doang. Sakitu hampura nu kasuhun moga-moga aya manfaatna. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Al afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.